Warahmatullahi wabarakatuh. Syariat Budaya. Kali ini saya mau bikin konten yang sedikit berbeda. Mau silaturahmi ke sanggar kesenian di daerah Jelekong. Pengen lebih tahu jelasnya, stay aja di channel Rian to Band. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gaskeun. A few moments later. Jalur, sekarang udah nyampe di sanggarnya ya. Ini letak base camp Padepokan Kesenian Sanggar Sinar Wulan tuh guys tuh. Jadi Sanggar
konten kali ini sangat berbeda ya teman-teman, dan saya sudah sampai di markas komunitas Sanggar Sinar Bulan ya Kang. Betul. Kita gali lebih dalam, oke. Tanpa basa-basi kita langsung aja. A few inches later. Oke, yang pertama saya mau bertanya tentang domisili dulu ya guys ya. Seperti biasa saya podcast. Sehat Kang? Alhamdulillah. Mungkin dari sebelah kiri dulu. Namina salah Kang? Nami abdi Eden Deni Hadiansah. Dina ieu abdi salaku pimpinan Sanggar Sinar Bulan panggilan Kang. Iya. Tempat tinggal domisilinya? Domisili Sanggar Sinar Bulan ieu ayana di Kampung Cimuncang, RT genep RW 12 Panginten, Kelurahan Manggahang, Kabupaten Bandung. Lebih jelasnya di mana sih? Daerah Jelekong lah, Jelekong. dia ngomongin ieu nama kanon, terkenal nama ku daerah Jelekong sama kayak gitu. Mungkin kalian juga udah pada tahu lah Jelekong mah terkenal seninya kan ya. Leres. Deket dalang sana sih Pak, ada dalang nggak? So di dia mah sadayana dalang di dia panginten anu ku caketna di Giri Harja Tilu panginten anu aya nama Kang Deden panginten aya nama Giri Harja Tilu caketna mah. Giri Harja punten. Giri Harja hiji panginten. Giri Harja 3. Ya. Oh jadi lebih jelasnya mah Giri Harja teh dibagi-bagi. Benten ah, di dia aya Giri Harja hiji, 2, 3 di dia. Sebelah kiri mungkin udah tahu, sekarang sebelah kanan ya teman-teman. Siapa tak Kang? Sehat ya? Alhamdulillah, tetangga namanya Abi Asep, biasa dipanggil mah Asnang. Nama tenar itu Nama namanya. Asnang, itu keren cerita nama. Ya. Sanggar Sinar Bulan ini berdiri pada tahun berapa Kang? Alhamdulillah pangintennya Kang ya, Sanggar Sinar Bulan panginten nembe berdiri di Kampung Cimuncang ieu panginten cacar nami nembe 5 tahun panginten. Wah udah suami. Tepat nama ke panginten di Kaping 20 Oktober 2017. Nah, mohon dinten lembe masih kene ngalengkah ka halu urang mah kitu kan ieu teh Sanggar Sinar Bulan teh masih kene seueur anu kedah dirobi kedah nyukeun dukungan oge gitu kan. Abdi tujuan abdi mendirikan sanggar di Cimuncang ieu kana di Jelekong lah. Sanes teu aya mung rada kirang panginten ku kamajengan ku non gadget kana HP elektronik non medsos kayak gitu nanya mau ulang kali ayeuna panginten abdi sanes munafik sanes abdi teu satuju ku zaman ayeuna panginten Serba digital ya. digital teh eta Kang. Kitu ya penonton da soalnya ada resep hobi oge naon sih komedi oge rasa peureuy. Banyak Tong teh serius teh kayaknya. harus. Oke lanjut pertanyaan. Program apa aja tak Kang di komunitas Sanggar Sinar Bulan ini? Tah program panginten abdi kedah rada ngolibat heula ka istri abdi ieu mah. Sarana kan anjeunna oge kudu program dinu kan abdi mah sang istri duaan teh kudu program masing-masing kan. Oh, benten jalur gitu. Benten program istri abdi khusus kamu orang kali. Program abdi pribadi ngerangkul orang tuana. Supadosna hiji. Kumaha misalnya mah ulang panggil tuh istri abdinya bios. Panggil aja ya guys. Siap. A few inches later. Oke teman-teman, kali ini Bojona AA Eden tos Tiasa Sumping. Kita langsung aja tanya domisilinya. Bukan domisili, nanya nama dan domisili mah saminya aja. Baca. Boleh teh dikenalin. Pangkeun panginten abdi Wulan ti Sanggar Sinar Bulan mungkin mah nu garuna panginten. Ieu mah domisili mah asli orang dieu, orang Jelekong gitu. Perkawis eta program-programna kumaha teh?
Upami programan nu ayeuna nuju di pidamel pangintennya nuju ngagarap tarian tunggal sareng rampak nu biasa gitu nya. Cuman ayeuna mah rampakna per kategori. Panginten dina saminggon sakali panginten kanggo rampak nama upami kanggo tunggal mah Sabtu sareng Minggu 2 kali saminggu gitu. Masih open member? Masih. Nya tiasa isi penonton nu bade daftar masih dibukanya tanya. Masih alhamdulillah masih kena buka mangga we kantun sumping atau napilah biasa di kontek-konteknya. Nanti dicantumin di deskripsi nomor WA-na, nomor kontakna, YouTube-na nanti di bawah di deskripsi. Program itu teh jaipong gitu. Mohon jaipong, kami mohon. Nah, latihan oge eta kan aya indoor, aya outdoor. Itu dina per 1 bulan ada outdoornya gitu. Maksudnya acara masih perlu Latihan di luar. Latihan di luar, di alam terbuka gitu. kantos non sih Berjalan. sanes perlombaan gitu Oh. Perlombaan mah sering, piring pasang giri mah. Anu terakhir panginten mingguan kamari ngiringan pasang giri anu di Jogja Kapatihan. Biasanya masuk ngiringan teh anu DRK anu Provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten. Margi ayeuna nuju jaipong itu teh anu dilombain teh Jaipong. Jaipong. tapi alhamdulillah juara teh Kamari mah di nu DRK DRK mah Jawa Barat Aya juara aya nu lebet Aya nu lebet. kategori maksudna terus lebet ka Jawa Barat lah gitu. Terus saya alhamdulillah panginten dinu harapan juga alhamdulillah kang abdi pesana abdi sanes bade ngayakeun ulang kali tapi abdi hoyong kawan tun ulang kali di ka mana ngirikeun pasang giri ieu gitu nya. Abdi oge selain program anu di tadi diutarakeun ku istri abdi pangintennya abdi aya program anu rada panginten benten sareng istri abdi khususnya panginten hoyong gaduh program teh hoyong menyatukan atanapi mempererat tali silaturahmi antara orang tua murid Sanggar Sinarulan. oh jadi ama programnya benten itu teh Pami sebat benten mah henteu sih cuman abdi pribadi ieu ngasum urang kali abdi ngasum sepuna gitu. di bidang naon eta Kalasan sepuh nama ku abdi teh karena tukang heureuy panginten nya tukang hareureui ku abdi teh toelan atuh daripada heureuy mending babaung weh gitu kan nya Kang nya. Nah, buat penonton yang belum tahu babaung biasa sakatenan dijelaskan Nah babaung di dieu sama pasti alumni sadayana orang Sunda mah pasti babaung gitu nya. Dasarna babaung ieu teh ayana di Sanggar Sinarulan teh sanes abdi anu nyiptakeun babaung. Tapi tukang kendang anu intina masalah ieu. yo yang Kang Oh, sangat asnang supaya anjeunna masalahna anu ngalebetkeun konten teh babaung abdi gitu. Mangga Kakang Asam lah gitu. Kang Asna apa arti babaung teh gitu Jadi babaung teh karena saya di program kanggo ngarangkul daripada ayeuna si orang tua murid teh ngaharulang sambil ngalamun sambil nungguan baru dak latihan nya hayu urang babaung nya tanya karena kesenian kene oge nyanyi oh arti babaung teh babaung nyanyi gitu teh nyampe dak gerowokan ke tubuh gitu. Mata kan dibentuklah babaung tim nyata bapak-bapana gitu. Da pami ayeuna daripada ulang-ulang Helai nungguan marura kali deui lah orang bikin naon lah seni da urang mah sidik darah seni. Laras. Alhamdulillah Kang. sampai titik ayeuna Alhamdulillah anggota atau siswanya Kang nya salah sama siswa Kang Sanggar Sinarulan ieu da dugi kadanget ieu pangitan masih sakedik masih di angka 40 jalmi kurang kali gitu nya sampai 40-an pami ieu mah gitu nu aktif mah salah sama anu terdaftar 40 anu aktif sekitar 25-30 anjeunna janten prinsip abdi kan gitu abdi oge di Sanggar ieu ngutamikeun ka urang kali teh kangge naonnya kangge sekolah tanggung jawab
Jantan abdi di dia ngadu aturan 3 kali berturut-turut latihan tanpa ada alasan yang tepat dianggap mengundurkan diri. Itu alhamdulillah, tapi duka sieun duka anjeunna omong laras-laras. Alhamdulillah 25-30 mah bumi abdi nya sanggar abdi teu kaisikeun gitu kan. Alhamdulillah gitu anjeunna di rumah orang kali oge janten aturan-aturan lebih disiplin kan gitu. Ali sanes bade ngebatas sama orang kali, cuman membiasakan disiplin anak-anak seperti apa di sekolah panginten kedah kumaha, di bumi kedah kumaha, tapi pamili sanggar eta aturan abdi. Oh eta kanggo pendaftaran pakai biaya. Pendaftaran mangga panginten istri abdi eta kembali deui si abdi. Teh Mudah-mudahan gitu di konten Real Tuben aya anggota nu mau masuk nu resepsi oge. Mangga teh pendaftaranna sabaraha gitu kan. Kira-kira dibuka gue gitu. Nya teu nanaon sih. Ya kanggo pendaftaran mah kanggo danget ayeuna mah masih 150. Pertama daftar. Mohon. Terus aya SPP gitu bulanan. Mohon. Teu aya bulanan teu aya, mung kanggo setiap latihan bayar 10.000. Oh, per latihan bayar 10.000. Latihan. Kecuali panginten upami hoyong ekstra ku abi diekeun 15. 15.000 per latihan. Mohon. Tapi teu nanaon oge nya pami open donasi oge bisi aya nu bade ngiring nyumbang dina segi uang gitu lah. Alhamdulillah. Anu respect mun kanu kesenian meureunna. Ieu bade nyumbang ge sekedik-sekedik mah tiasa lah open donasinya. Oke nomor rekeningna dicantum oge. Gitu Kang ya. Salah. Visi misi ngadirikeun komunitas ieu teh naon tah? Tah pangintennya pami bisi nama sakedik si A kangge abdi mah kangge ngadirikeun ieu sanggar sinarulan teh di 20 Oktober 2017 teh panginten mung hoyong mewujudkan siswa anu memiliki sifat peduli budaya mandiri kreatif inovatif sareng memiliki skill di bidang seni khususnya jaipongan. Buat visi ya. Kangge visina mohon panginten misina mah abdi nya panginten menciptakan sebuah pusat kegiatan Kak Watanabe Wadah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesenian khususnya di kegiatan seni budaya jaipongan. Mohon panginten hiji nomor hiji nama melalui nyanya panginten wadah natos aya gitu kan, melalui kegiatan ieu panginten abdi hoyong bermanfaat untuk memajukan dan mengembangkan sanggar sinarulan ieu nu abdi didirikeun panginten di khususnya di bidang seni budaya jaipongan. Anu kaduana peningkatan keterampilan kan wawasan pengetahuan dan kreativitas siswa dalam menciptakan dan mempelajari berbagai macam seni tari. Panginten seni jaipongan hungkul mudah-mudahan kapayeuna mah urang tiasa kolaborasi kan sareng modern dance atau napi sareng ieu laras masalahna mah kunon ku zaman alhamdulillah abdi ge panginten tos kengeng isti abdi gitunya tos kengeng lagu anu tiasa dikolaborasikan sareng tari India sareng terus gaduh lagu cinta maksudna ngahiji-hijikeun kolaborasikeun mohon eta mah kan kangge ibaratkan anu dipriogikeun ku Karang Taruna hoyong aya hiburan tapi hoyong benten ya mangga kayak gitunya pengen Korea tiasa alhamdulillah terus aya sababaraha lah gitu anu lagu anu tiasa dikolaborasikeun gitu. Pangiran eta misi-misi abdi ngabangun ngadirikeun ieu sanggar sinarulan. Kumaha teh di tangasna bade penutupan closingna? Kalau abdi panginten sekali ieu teh seni jaipong teh seni urang senina orang Sunda. Jangan sampai sampaikan ke Padang kalah dengan gadget sekarang. Ayo lamun lain urang rek saha deui anu ngembangkeun kitu pengen kami. Ini buat konten podcast dulu aja. Mengatang dulu aja buat penutupannya. Panginten di abdi mah di dieu
mangga pilih bade orang tua panggilnya sepenuh gaduh murang kali khususnya anu hoyong kanu seni Sunda Jaipongan mangga panggilkan abdi selaku pimpinan Sangga Sinarulan tidak menutup kemungkinan mangga pilih bade dongkap ka dieu ka Sangga Sinarulan pilih bade nitipkeun ka Sangga Sinarulan mangga sumpingan ke Sangga Abdi Maras laras. Buat di teteh ada pesan-pesan enggak cukup. Oke segitu aja ya guys ya, maaf aja kalau ada pertanyaan yang kurang. Salam sehat, assalamualaikum. Pimpinan